Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang daungkeun deui sareng acara carita dina judul Jakarana karangan Ambros. Kiwari baris di Bandungan bagian anu ka-68. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-68, pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa bedarkeun kaayaan pabuburit di lemur Sindang Sari khususna atuh Bah Wadrowi jeung anak buahna harita teh keur tarung nya utamina pisan mah atuh Mang Japar jeung Nyi Arum harita ngelayanan si Jupri jeung si Juha. Malah harita geus daratang warga masyarakat setempat saabrulan pikeun ngoroyok Bah Badrowi sa batur-batur. Kumaha atuh para pamirsa lajeng deui carita langkung paosna mangga urang sami-sami Bandungan ku sadaya. Harita teh atuh mangsa alam pasosore. Di hareupeun imahna bapakku satempat harita atuh keur rame adu songko keur rame silih begalan pati silih bintih lamun ceuk hayam teh mah. Ngan harita atuh si Asdur bari ngomong ditujukeun ka Bah Badrowi anu kenangtung sesorangan kelawan ajeg bari jeung keurnya kelan itekna anu dipikanya ku manehna ari panon bodas anu ceor teh harita muralang nempokeun urang lembur anu harita alut-alutan abru-abruan jiga nu rek demo lamun zaman ayeuna mah daratang kadinya cenah rek nyerang ka maranehna. Aya itu modelobak itu keun sia datang ka dieu pila kadar cucuk pasukan cucunguk dia moal barisan nyaon paling oge utek-utekan we wungkul meureun. Tapi mah tok sok sanajan ukur cucunguk oge bada mareneh nama lobaan atuh abah kitu ceuk si Keling. Harita ngomong ka guruna atuh bari jeung ngareret ka alutan jalma. Wah teu kudu sieun tong bodoh sakitu sok ieu tong boroning sakitu sanajan manusia salemur ieu maju kabeh lah aing moal mundur sok deulekeun ku sia-sia dodeng. Nya tenang we tenang atuh pan aya guru urang anu gagasih sakti mandraguna jadi teu kudu hariwang sateh Keling cicing we tanyokeun. Ocapkeun harita si Ajo jeung batur-baturna anu keur pating pertek lompatan buru kadinya. Harita beuki deukeut bae samalah maranehanana pating keleuweuh pating gorawok teureun-eureun mere sumanget ka sakabeh batur-baturna urang lembur. Maju oi ceuk si Ajo harita meuli denger. Sora si Ajo ngagorowok mere parentah sangkan babarengan nyerang ka musuhna. Siap, maju kabeh serang. Ceuk si Ojo nemalan si Ajo keleuweuh ti ditu kaleuweuh di dieu. Harita mere sumanget ka warga masyarakat setempat atuh puguh we kaayaan di tengah lembur teh jadi geunreung lantaran rame ku sora anu pating keleuweuh pating gorowok. Tapi sabot keur kitu teh jeleng-jeleng Bah Wadrowi anu luncat ka hareup ngahadang pasukan si Ajo anu geus rek nepi ka lebah dinya. Bah Wadrowi sakilat harita ngagetrukeun iteuk hulu maungna teh kana taneuh. Getruk barang itu ki Badrowi atuh digetrukeun kana eta taneuh si Ajo jeung batur-baturna getruk barang itu Bah Badrowi harita niban lemah si Ajo jeung baturna cungka teu bugu-bugu hadadak pating carungka
terus pating galebruk selitubruk jeung baturna meuli patumpang tindih atuh puguh we maranehna jadi ribut pating kocak dengek alah ada si Ajo harita ukulutus tapi bari jeung gancang atuh marehna ngurejah tudang terus mere parentas kasakabe batur-baturna sangkan maraju deui cenah batur-batur harudang euy maju cek si Ajo bari jeung ngarampeolan ngadenge perintah kitu korejat maksakeun maneh gancang harudang terus atuh nyerang bari jeung babarengan ke musuhna jeleng-jeleng aya sabaraha urang muli di Japar anu maju ka hareup samalah dituturkeun ku batur-baturna terus atuh harita kene oge ngarangsag maksudna mah arek nyerang tapi dina kayaan kitu bahwa Drowi anu keur nangtung ngabedega sakilat ngagetrukeun deui iteukna 2 kali teu pira kana taneuh anu teuas ayeuna mah ngagetrukeunna kawilang rada tari Guetruk kadenge sora itu anu ngagletruk mata klinu bareng jeung itu bah Drowi atuh ngagetruk kana taneuh harita karasa taneuh anu keur ditincak ngadadak inggeung bet jiga-jiga doyageun kulini gede atuh puguh we akibatna pikeun anak buah Ki Japar jeung sakabeh warga masyarakat Sindang Sarimah harita ngadadak awakna atuh pating jarungkal ka tukang anu kahareup anu kagigir jeung anu kabelah ditu rupa polah terus pating gelebru we silitubruk teh jeung batur-baturna nya puguh we atuh menikeun ka pating kocak dengeng aya anu didagor kana halu aya anu diadu sirahna aya oge anu katindihan ku baturna sorangan aya anu nyuksruk kana taneuh jeung rupa-rupa deui we samalah teu saeutik aya anu pating gorentel terus awakna atuh nyangkorah kana kamalir komo harita si Ojon mah manehna terus atuh ngagorentelkeun awakna teh bet kana deukeut tatapakan aduh jeger atuh tarana tidagor tatapakan teh atuh lain barang hipu anak guak atuh si Ojon harita ngaguak tarang na ngajeno segede nog sawang terus ngajoprak we bari jeung humarurung rasakeun sia wawaya rasakeun sia guai itu bahwa Drowi harita meni bangun bunga pisan batur tinggal lebur menang cilaka teh kalaka seserian ngagagak kadenge harita aya sora anu seuri menikeun ka ngagagak bangun anu ngeunah jeung sugema sorana tarik handaruan astuni mata keung pating saleor minuhan sakuliah lembur Sindang Sari samalah bari jeung dibarengan ku angin anu ngageuleuh eta we tatangkalan katempo pating palanoy kalakai gari meuni rabeng haliberan mumbul ka awang-awang mireung kajadian kitu Mang Japar atuh jeung Nyi Arum Rengganis anu keur ragot tarung ngalawanan si Jupri si Oded jeung si Juha puguh we atuh jadi kaganggu pikiranana samalah sacara teu sadar Mang Japar harita ngali ka pelebah anak buahna anu gemprah ti bari sahudang dina kayaan kitu puguh we atuh minangka kasempatan anu kacidahadena pikeun si Jupri jeung baturna sakilat atuh harita kene si Jupri ngayunkeun suku katuhuna ngahanca kana walikatna Mang Japar anu keur balanga hiung guak Mang Japar harita ngaguak jeung ngagorowok awakna ngebangkeung muruka tukang cabot keur kitu atuh teh kanyahoan hiuk belerung berep si Oded harita nangah kana pali bisa Mang Japar Mang Japar awakna harita dadari degan sirah karasa lieur bumi alam asa tibalik soloyong ka ditu soloyong ka dieu tungtun mating soloyong we tapi untung Mang Japar mah teu rubuh manehna masih kene bisa sadar kana kaayaan dina kaayaan kitu leungeun si Juhang lebat uripna atuh ngablusur arek nimpah kana puhu ceuli Mang Japar tapi edat Nyi Arum harita cileng loncat ngahalangan sarta naki seleungeunna si Juha anu geus rek nepi hiung aduh
Nyi Arum oge ngagoak pigelang leungeunna atuh anu leutik harita bantrok jeung leungeun si Juha anu badag. Atuh Nyi Arum mending muringis lantaran leungeunna meuni karasa linu tembus kana tulang. Cileung atuh mundur ka tukang. Bari jeung kekerepengan. Bangsat. Nah atuh ari naik make jeung wawanianan ngaduleungeun jeung Aa Juha tuh nyeri pan karasanya. Si Juha seurinya kakak lantaran maneh nama Ato. Nampo Nyi Arum anu kakerepengan nyekelan leungeunna sorangan bari jeung pepuringisan. Nyai mundur Nyai kan ku Mang lah urang sanghareupan. Ceuk Mang Japar harita tah mundur ka Nyi Arum. Urang sasarengan bae Mang. Sok sanaos naon bae anu bakal kajadian. Abi mah mundur Mang. Abi mau arek jadi bupati Mang. Ceuk Nyi Arum ngomongna atuh meuni tandes. Sok sanajan heueuh oge cenah ukur pangawak awewe tapi teteh lah geuning ari kawani mah moal elehku lalaki. Nya, ayo tos beuleuk kitu maneh. Nyai, nya, ayo urang babasang urang sanghareupan kuduan tapi omat kade hati-hati neng. Tapi lamun mangkasoran Nyai teu kudu loba mikir gancang we lumpan salametkeun diri neng. Kitu ceuk Mang Japar mere pepeling ka Nyi Arum. Bari kituna teh serepet-serepet buribat Mang Japar ngalugas bodong terus atuh hareup kena oge tatan-tatan rek maju deui cenah pikeun ngalawanan musuhna nu tiluan anu harita keur pating sarengeh we bari jeung ngabardega. Tempo deuleu Sa Jupri musuh urang geus ngaluarkeun siihna euy sigana mah geus teu kuat hayang gancang mod. Lain mod naon sih teh? Mod teh modar euy. Kitu cenah ceuk si Oden. Manehna atuh ngomong kitu ka si Jupri ari panon mah mureleng we ka Mang Japar jeung ka Nyi Arum rengganis nu harita duanana geus sayaga pikeun nuluykeun tarungna. Hayo maju Oden, hei urang beresan euy. Heureun di dieu teh lah lamun aya maranehna mah yeuh. Tapi kade ngalawan anak si kuwu mah nya teu kudu make badong. Lebar euy. Bangkena bisi paeh. Dia bisi kakadet deh. Lah. Keun lah. Anak si kunguh bagian mewek. Si Juha di harita beri jeung culang cileun. Bari melong atuh ka Nyi Arum anu harita kaparengankeun molotot ka maranehna. Temicenan waktu. Cilung. Si Juha luncat harita ngirimkeun panarajang ka Nyi Arum. Nyi Arum harita antukna mah deroe. Harita kene duanana gelut bebeakan. Sili tonyok, sili sepak, sili babuk, sili tayong jeung sajabana. Si Juha kaceda pisan kesitna sakabeh gerakan kawilang ngabahayakeun ka musuhna. Tapi Nyi Arum oge manehna sakieu. Sakuat tanaga ngalawanan. Bebeakan ngalawanan ngaluarkeun sakabeh pangabisana. Sedengkeun bapakku kalih ibu nyatana Ibu Rodiah anu ti tadi nyaksian kana kajadian anu keur lumangsung di pakarangan imahna puguh we atuh mun teu puguh rasa sadengkeun bapakku teu boga kakuatan pisan pikeun mere bantuan da puguh atuh teu bisa ari kana gelut mah komo da bari jeung ngarasakeun kanyeri dina dadat tapak ditajongan kusukuna Mbah Wadrowi nu kacida pisan tarikna. Harita encan leungit nyeri keneh. Jadi duanana atungan kitu ukur bisa nempokeun teh nempokeun bari jeung teu puguh rampa. Bapakku jeung si Ambu atuh kacida pisan ngarasa melangna kanu jadi anak. Kana kasalametan nu jadi anakna jeung Mang Japar anu keur nyang hareupan musuhna. Komo atuh bari jeung ditambah atuh ku nempo sakabeh anak buahna Ki Japar jeung urang lembur anu geus gemprah atuh. Teu bari saharudang lantaran ngalawanan Mbah Wadrowi anu tetela ngabogaan hiji elmu anu matak aneh jeung aheng.
Bapak kubu hatena bet asa ipis harapan lamun seug maranehna bakal bisa ngalehkeun anu jadi musuhna. Oh Gusti Nu Maha Agung, mugi maparin senjata pitulung kanggo abdi ya Allah. Sadayana sangkan ieu lemur sareng sakabeh pangasina aya dina kasalamatan tina ancaman manusia nu jahat. Cek bapakku harita nepikeun kanto we nongeng ongeng-ongengan harita gegerenengan muntang tulung ka pangeran anu maha kawasa. Sangkan lembur jeung sakabeh pangeusi lembur Sindang Sari aya dina panangtayeungan Allah Subhanahu wa taala. Dina kayaan kitu harita serepet si Oded atuh jeung si Jupri duanana ngalalugas bedog. Cileng-cileng harita si Jupri sakilat cileng luncat bari jeung ngahembatkeun bedogna adi nu diarah sirahna Ki Japar. Hiuk kap atuh Ki Japar harta rikat ngelokeun sirahna bari jeung sakilat bari kena rajang atuh ka si Jupri. Bedogna atuh nyuruwuk arek nojos kana beuteung si Jupri. Hiuk alah setan sia belentrang atus serangan bedog Ki Japar harta ditanah ku bedog si Jupri. Kadenge muni mata klinu belentrang alias bedog pabentar. Sabot keur kitu Syekh bedog di Oded harta datang ngorekan arek ngababan kana bincuran. Hiuk cileng atuh Ki Japar luncat ka luhur. Plos atuh bedogna si Oded harta ngahakan angin. Suku Ki Japar atuh nincak taneuh tapi kakara oge sukuna napa kana tani. Bedog si Jupri geus ngolebat manten dina gerakan anu kacida pisan gancangna. Atuh puguh we Ki Japar harita makacida pisan ruwaseunana. Terus sakilat awakna atuh ngagelekeun awakna kagigir. Tapi edas bedog si Jupri nuturkeun hiuk seret. Aduh anak goak di Ki Japar harita kadenge ngagoak sorana tarik pisan lantaran cangkeng nakeun aku sabetan bedog si Jupri. Ki Japar harita ngagero panjang buria atuh katempo getih harita ngaburia tina cangkengna. Rupana teh beureum burahay masihan bajuna estuni mata ketir. Koloyong awak Ki Japar ngoloyong ai bedog anu aya dina leungeunna murag terus atuh ngoloyong arek rubuh dina kayaan Ki Japar anu sarupa kitu. Si Oded teu diantep sakilat harta keneh ngayunkeun di bedogna arek dipake nigas tonggongna Mang Japar. Gorowok Mang Japar ngagorowok tarik pisan tonggongna doang tapak bedog si Oded. Halo. Ki Japar harita atuh ngat kadenge kekeluhan. Tarik pisan keleuhanana teh terus atuh awakna ngarumpuyuk terus berurubuh nyuuh kana taneuh bari jeung gagerungan goyang getih. Nempo kajadian kitu puguh we anu sakur nu area jadinya mah hampir meh bareng nalieuk. Si Ajo si Ojon jeung sakabeh baturna Mang Japar itu deui Nyi Arum bapak kubu kali si Ambu harita teu bari sangaromong ngan ukur nempokeun teu nempokeun we bari jeung calangap bakat kureuwas. Talila Nyi Arum sadar kana kaayaan terus ngagorowok atuh ka Mang Japar anu keur ngarumpuyuk awakna guyang getih. Mang Japar cenah cek Nyi Arum harita ngagorowok bari jeung cileng-cileng awakna loncatan. Maksudna mah rek nuru ka Mang Japar. Tapi edas dina kayaan kitu sakilat si Juha atuh ngajuang leungeunna Nyi Arum sarta ditarik ka tukang terus dicekelan meh paguh pisan meuni paguh. Nya puguh we atuh Nyi Arum harita menikeun kacida pisan ambekeunana terus atuh babadu beri jeung katajong ka si Juha lantaran hayang bisa ngalesotkeun leungeunna anu keur dicekelan. Tapi rokaya tanaga si Juha kacida pisan badagna atawa kuat samalah harita gep atuh awak Nyi Arum ditangkep meuni paguh pisan nya atuh Nyi Arum teh meuni adu gulajar teteh nyerang hayang bisa ngalesotkeun awakna. Jijing jadi jijing cek akang jijing da mau di kukumaha. Lepaskeun setan bangsat sia. Nyi Arum harita keneh oge terus taterajelan hayang bisa leupas cenah cangkreman si Juha. Tapi edas teteh lah tibatan bisa leupas mah tangkepan si Juha teh kalaka tambah paguh jeung tambah angot.
Nyi Arum terus harita tatara jalan hayang bisa lepas. Lepaskan sia bangsat anak aing, cek Pakuwu harita teh ngagurowo. Bapak Kuwu nyentak ka si Juha, tapi si Juha makelakah kitu we nyarengeh teu malire kana omongan bapana eta Nyi Arum. Nyai, Gusti Nu Agung nu kumaha ya Allah. Ambu Rodiah alias Ibu Kuwu harita kadenge gagerowan ke anakna bari jeung ceurik rawa hariwih. Dina kayaan kitu harita si Ajo jeung sakabeh batur-baturna maksakeun pating guniang hararudang. Cung atuh harita narangtung. Anu maksud nama arek nulungan Nyi Arum rengganis meureun jeung Ki Japar. Tapi hanyakal samemeh barisan maraju deui teh anak buahna Ki Badrowi anu tilu nyaeta si Keling, si Odep jeung si Asdur. Anu ti tadi ukur narempokeun hungkul harita mah atuh teu cicingeun. Sakilat maranehanana atuh mararaju babarengan. Nah hanca si Ajo nyatana jeung sakabeh baturna ditajongan jeung ditenggelan anu kacida tarik nama jeung karsit syok cuet kocak kudu kocak si Keling atuh jeung dua baturna jeleng-jeleng atuh kantuka dieu nya cara sakabeh anak buahna Ki Japar jeung sakabeh urang lembur Sindang Sari atuh puguh we urang lembur Sindang Sari anu tadina karek harudang ayeuna mah atuh bru deui we namru teu wala kaya pisan lantaran beak dicahcer ku muridna Mbah Wadrowi anu tetela geuning maranehna mah nyaan telengesna teh eueuh saeutik oge rasa kamanusaan. Beres euy alus budak. Bagawean hade teh euy. Bagawean urang teh memang lancar. Cek Ki Badrowi harita seuri mending ngagak-gak samalah bari jeung ralenggakan sagala rupa. Hatena ngarasa bungah jeung lugina nempo kaayaan urang lembur Sindang Sari anu geus teu walakaya. Nya lancar abah. Tapi kumaha itu si kurang ajar tuh. Nah urang beresan bae ayeuna bah. Si Jupri harita manehna nanya bari jeung seuri ka guruna. Ari leungeunna mah harita nunjuk ka Ki Japar anu harita geus rubuh teu bisa hudang lantaran tatuna kawilang parna. Heeh. Lain ku aing lah urang beresan mangkuluk sahulu wae mah. Ngomongna kitu teh Badrowi. Harita keneh lempang ngadeukeutan ka Ki Japar. Sarta teu antap parah dikerawek baju Ki Japar ditarik terus awakna atuh dijungcungkeun ku leungeun sabeula. Mane jiga anu ngajiwir beurit we. Nya atuh sanggeus kitu mah teh tatapaseun deui. Ngan beulewer we harita. Awak Mang Japar dibalangkeun ka luhur meuni tarik pisan. Yok ya. Yok sia. Mang Japar harita kokoceakan dina leungeunna Mbah Badrowi terus dipuihkeun. Weng long long gur. Luwe atuh harita kedoge. Sora Ki Japar kokoceakan leungeun atuh jeung sukuna harita roroesan neangan pamuntangan dibalangkeun we harita kene oge ku Mbah Badrowi. Sadengkeun Nyi Arum harita ngajerit nyambat-nyambat Mang Japar anu harita awakna dibalangkeun ku Badrowi. Nyi Arum ceurik ngaguguk awakna adu belajar hayang lesot tina caklan si Juha. Dina kayaan kitu kadenge harita sora Mbah Wadrowi jeung anak buahna saleseurian maranehna ge atuh sakabehna suka bungah lantaran geus bisa ngabinasa Japar. Sabot keur kitu Mbah Badrowi saleude nyampurkeun ka Pakuwu anu keur nangtung ti tadi ge. Ari leungeun muntang kana tihang. Tukang ngeunana si Ambu harita meulikeun ka paguh nyekelan kana awak salakina. Bari jeung katempo meuli ngagibrig alias ngadegdeg.
Kuwu, sok. Are kumaha deui sia di geus kieu. Ayeuna mah ceuk aing oge geus eueuh pilihan deui pikeun sia mah dulu. Salain ki kudu nurut kana rupa kahayang dewek. Nya kitu ge lamun hayang salamet we aing mah. Kitu ceuk si Badrowi. Manehna ngomong ka Paku bari jeung melotot we. Ya ari sabenerna si lain teh atuh hayang kumaha ceuk bapakku meh-mehan teu kadenge sorana oge. Apaan ku dewek tadi ge disebutkeun. Dewek teh pangna ka dieu teh hayang jadi kuwu di lemur ieu euy. Piraku ku sia teu kadenge? Ceuk kaharti? Lamun anjeun jadi kuwu terus dek dikumahakeun pangeusina alias rahayatna. Bapakku tumanya ka Bah Badrowi bari jeung panon mencrong campur jeung sieun lantaran hayang nyahok kana jawabanna ti Bah Badrowi. Nah harek dikumahakeun masyarakat urang lembur Sindang Sari. Bapakku kacida pisan ngarasa selempang kana kasalemetan sakabeh kadang wargana. Ngadenge pananya kitu ti Pak Kubu Pok Badrowi harita. Jaga du hariwang bu. Sakabeh urang lembur moal dihukum kumaha ku aing. Asa daraek we ngagugu jeung teu ngalawan kana kahayang dewek. Ngadenge kitu leng atuh Pak Kubu ngahulang. Lantaran asa bingung anu teu mengitungtung susah nu teu hinggana. Geus yah bu. Teu kudu terus ngahulang euy. Tah diseret ayeuna yo. Dengekeun diseret ayeuna. Si lain kudu ninggalkeun ieu gegobrog. Lantaran rek dicicingan ku aing. Sakabeh nya kitu. Tah saterusna. Anak si lain anu geulis manehna arek dijadikeun pamajikan ku dewek. Jadi teu kudu hariwang. Da anak si lain mah moal dikukumaha ku aing paling oge. Barang tamat Bah Badrowi ngomong. Nyawa atuh Paku harita nafsu. Hatena panas meringah heap asa direrab. Lantaran omongan Ki Badrowi kacida pisan ngahinana. Naon sia? Dedengean teh anak kuring rek dijieun pamajikan sia. Asa ku ngahina pisan sia teh ka aing. Lamun sia hayang ngarebut imah kuring pek wae tempatan ku si lain. Tapi lamun anak dewek rek dijieun pamajikan ku si lain keheulaanan sia. Aing teh hayang boga minantu gus kasa urang mangkeluk anu boga sifat jiga iblis. Teuh. Ceuk Pak Kubu harita beri jeung ngiduh ka digir. Omongan Pak Kubu barang ngadenge omongan Pak Kubu anu beungeutna bareubeum bentuk kakerot kancing bakatku ijid ka Bah Badrowi. Samalah bari jeung kecerot harita nyeduh ka hareupeunana. Nya atuh barang nempo kitu Bah Badrowi meuli buncelik panonna. Sarta atuh harita kalawan teu loba omong diseak harita kena dampar sukuna sakilat ngalayang deuk ngarah kana beungeutna Pak Kubu. Pak Kubu ngagoak awakna ngajengkang nubruk awak si Ambu. Nu harita aya tukangeunana nyapuguh we atuh harita jadi nambru duanana. Alah, aduh. Pak Kubu harita ngagorowok bari jeung meungpeunan beungeutna. Breh katempo getih ngucur tina irung. Nampo kajadian kitu atuh nu jadi anakna nyatana Nyi Arum Rengganis. Nu aya dina cekelan kana si Juha sakilat harita ngangkat suku katuhuna. Terus ngajejek kana suku da si Juha sakuat tanaga. Yung alah sia. Si Juha ngagorowok atuh harita bakatku reuwas meureun jeung nyeri ongko. Terus atuh manehanana ajeret-ajeretan nyakelan sukuna bari jeung teu sadar. Harita ngalesotkeun awak Nyi Arum. Sanggeus awakna bisa leupat matalanyang atuh Nyi Arum teh lumpat muruk ka indung jeung bapana. Oh, Nani, gantang ini katu sing jauh. Mun bae ama jeung si Amu mah da moana naon. Gantang ini gantang salametkeun diri hidup. Itu cenah ceuk Pak Kubu. Nah harewos ka anakna nyatana Nyi Arum Rengganis.
lantaran bisi kadengeun cenah ku Bah Badrowi. Ngadenge omongan bapana kitu Nyi Arum teu ngawalon saeutik-eutik acan. Sababna memang teu tega lamun kudu ninggalkeun indung jeung bapa dina kayaan anu sarupa kitu mah. Bener Nyai, ganjangan we ya ka itu. Hidup mah kudu ini tinggalkeun heula ieu tempat. Atawa lemur teh anu penting mah nyelametkeun diri. Cek si Amu bersarua deh nitah ini ka Nyi Arum. Sangkan nyelametkeun heula dirina. Lantaran lamun aya didinya sok sieun anakna daur laga halaku Bah Badrowi katut anak buahna. Nyai, kumaha pami abdi? Pami ama sareng kumaha ama sareng Amu atuh? Geus teu kudu bariwang Nyai. Digana mah amang jeung si Amu mah moal nepikeun kadipaehan mah ngan meureunan asal daek nurut wungkul. Sok ganjang atuh ka ditu bera ini Nyai. Di waktu ganjang teu kudu loba omong jeung teu kudu loba mikir. Sabot ke dipati ngarewos kecuwas kecuwis kitu kadenge Bah Badrowi harita mere parentah ka si Jupri. Jupri, tewak anak si kuwu euy. Terus bawa ka jero imah, asupkeun kerem di kamar euy. Kade sia, tulakan pantuna jeung janelana sing pageuh, bisi kabur gancang jawab. Beres. Bah, cek si Jupri harita. Cilong harita si Jupri atuh luncat ka hareupeun Nyi Arum. Nyapuguh we atuh Nyi Arum tereuwas terus gancang ngajat ka tukang bari jeung taki-taki. Nyai, gancang kabur. Cek pakubu. Kadenge sora bapana atuh ngagurowok nitah kabur ka anakna nya atuh. Ade geus puguh kitu Nyi Arum meret ka indung jeung bapana curujud cimatana maseuhan dua pipina. Sageus kitu mah atuh teu mikir panjang. Sakilat Nyi Arum jeung cilong atuh luncat mundur ka tukang. Balisat malikeun awakna berembung atuh harita. Nyi Arum lumpat sakuat tenaga kabur ninggalkeun pakarangan imahna. Nampok kitu sakadapan mah atuh si Jupri kalah colohok. Jiga anu kasima bari jeung ngahulang nempokeun ka Nyi Arum anu harita katempo geus anggang atawa jauh. Jupri, udah ya, kayangan ngadon nolotot sia goblok. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Enjing Mang Dedi baris nyungsi bagian baris maluruh bagian anu ka-70 nya. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana urang kantun kasareana kada hilap. Like, subscribe, komen sareng loncengna toel nya. Hatur nuhun urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.